Masya Allah mata kelar di akhirat kabeh gelar, pinaka kuburan mencar, karumpul di alam masyar. Ari ngaran masyar eta palataran anu rata, panasna poe harita, panon poe tujuh rata. Sejauh tujuhanana kira sapal antarana, narojo kabehanana kajelma goreng amalna. Awak urang dirang sadan teu boga papakean, ngan hayang ider-ideran neangan anu nulungan. Saha nu arek nulungan mun lain amal sorangan, kabeh pada ngajauhan, dabongan salah sorangan. Ya Allah geuning teu nyana, kutan kieu karasana, jalma nu gede dosana, sangsara salalamina. Teu aya iyu-iyu pikeun urang tempat nyuuh, kawas nangan purba kewu, nguping neraka ngaguru. Kafir munafik ngaromong, bener nabi teu bohong, ayeuna nyata katembong, ngan urang anu bedegong. Baheula mata percaya, sugantengan ukur beja, ayeuna teu sulaya, sagala siksaan aya. Jeung kabeh marawa buku, nulis kabeh tingkah laku, sarta kabeh pada ngaku, ka eta eusining buku. Si kafir kacida heran, tuluy ngucap ka pangeran, nya saha ieu gamparan, nu nulis ieu lembaran. Dosa abdi kabeh aya, nu sae nu awan aya, ayeuna sadaya-daya, sim abdi teu bisa daya. Geuning kieu karasana, jalma teu aya amalna, susah di alam dunyana, komo deui akhiratna. Ari jalma anu iman, agamana kabeh Islam, salirana teh cahyaan, teu kasorang siksaan. Kudu daeknya ibadah ka Allah nu maha murah, pibeukeun di kiamat, bisi panggih jeung sugeuna. Mana kudu eling pisan, getol taat ka pangeran, supaya jadi lantaran diterima iman Islam. Nyakitu urang sing eling
ka ibadah kudu tigin, ketoto sareng yakin ka Allah Rabbul Alamin. Hei Allah nu maha mulia, ka Anjeun abdi sadaya, ibadah sakuat daya, sareng nyanggeupkeun pangrasa. Gusti Allah maha suci, abdi seja pasrah diri, mugi Anjeun kersa nampi amal jeung ibadah abdi. Saparantos abdi terang bade sasanyaan, ka ibadah ditekanan, ambe maut menang rahmat.